Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka-11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka-11. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Astagfirullahaladzim. Bi Parsi. Cek bidan dia ngagerawan badegana. Aya naon neng? Aya naon? Aplikasi yangan Bi. Tabuh sabar ieu Bi. Nembe oge tabuh 7 neng. Uguhnya bibi oge meuni bugles sarete jiga nu disirep jadi weh kaberangan neng. Oh, nembe tabu 7 manawi teh tos siang ari Kang Rahmat bari tabu sabar atunya ka dieu Nabi. Ah, duka teuing atuh neng. Nya sada dijemputna we panginten ku panglampah desa. Tenang we atuh neng, dangke oge bakal suping ieu gerak ka dieu. Sanes kitu Bi. Pugu abdi teh tadi ngimpen papendak sareng begal nu kamari teh ya. Anjeunna ngaku-ngaku ngaran Wiragati. Buah muhun eta Wiragati teh Bi. Buahnya neng. Duh, kumaha atunya mun seug si Wiragati ngajorag ka dieu. Ya mudah-mudahan we Jang Rahmat tulus ka dieuna. Muhun Bi, abdi oge ngaharapkeun kitu pisan. Cek bidan dia. Satuluina koloyong bidan dia ngoloyong rek kacai heula. Sementara Bi Parsi terus ka dapur rek barang asakan rek popola. Kulantaran manehna geus bebersih ti heula.
Nalika beurang mangprang kira-kira tabuh 11-an di palebah pakarangan suara motor bututna Jang Rahmat kadengena matak ngahudangkeun amarah nu nyeri huntu. Tapi teu kitu pikeun bidan dia sabab dirina kacidag senangna dumeh nu dianti-anti kiwari datang. Untungna poe eta mah keur pamarang-marang sepi pasien, jadi manehna bisa langsung nyampeurkeun Jang Rahmat anu aya di buruan. Kang, Cek bidan dia di barung ku imut ngagalenyu nyampakeun jajaka anu karek jol pisan datang. Teu poho sasalaman bari nyium leungeun Jang Rahmat. damang Kang. Alhamdulillah sae Neng. Ari Neng kumaha di dieu? Walon Jang Rahmat bari males imut mojang Bandung anu aya hareupeunana. Sami abi oge sae Kang. Mangga atuh kalabar Jang, Kang. Satuluyna eta dua nonoman teh arasup ka imah. Kalawan bari pacekel-cekel leungeun. Maklum kapanduana oge keur kasmaran. Jadi wayahna we harita mah dunya oge asa nu duaan. Peuting harita kaayaan di Pasir Jati. Langit poek kawas lawon hideung anu digulung taliti. Angin ngahiliwir tibeh kebon awi. Nyurung sukma jeung sora daun anu silih gesek siga ilapat anu keur ngadawuh di alam sejen. Lampu minyak anu ngadaraplok di imah kurut jenatna Juragan Wijaya. Seuneuna katempo ngadegdeg kawasieun pareum alatan ditiup angin. Cahayana kakalicesan nyaangan Jang Rahmat anu keur wiridan di hiji kamar beh tukang. Najan peuting harita manehna ngayakeun ritual supaya nyaho ngeunaan naon nu sabenerna aya di imah Juragan Wijaya. Jang Rahmat mendakosila. Punten. Ngahaja peuting eta manehna ngayakeun ritual supaya nyaho ngeunaan naon nu sabenerna nu aya di imah jenatna Juragan Wijaya. Harita Jang Rahmat katempo keur mendakosila. Dina sajroning wiridanana pikirana museur kanu agung menta tulung kanu kawasa. Nalika peuting mimiti nembongkeun kawingitana. Panto kamar anu dipake sare ku bidan dia ngadadak muka. Reket. Sorana kadenge minuhan simpena peuting disusul ku racakna tapak suku pinuh ku getih nuju ka tukang. Kapalebah panto kamar tepatna Jang Rahmat keur wiridan. Wus. Sagalombang angin asup kana liang kunci panto. Kalayan di detik eta keneh kerak bray. Panto ngadadak muka ku sorangan. Bareng jeung kitu cahaya lampu minyak beuki motah ka kalicesana. Sedangkeun di luar geus rame ku bebaungna sora anjing. Ser. Jang Rahmat harita ngarasakeun ayana makhluk gaib liwat ka hareupeunna. Tapi najan kitu manehna tetep teu obah tina silana. Satuluyna seret salimut dina tempat sarena usik jiga aya nu menyeng. Teu lila cegedor
Sora bedir ngajeleger tarik naker di barung kuramena sora pakarang pating belentrang anu keur tarung. Atuh sapada harita hawa di sakuriling imah mubuh beki keung, karasana beki berat nalikung tiap jengkal pepojok peuting. Dina pada eta di rohangan kamar kadenge sora laki tanpa jirim ngagerawan. Rahmat, Rahmat, tulungan kula Rahmat, tulungan. Saha anjeun sabenerna? Naon alasana nepi ka menta tulung ka diri kuring? Tanya Jang Rahmat bari tetep dina silana. Ngaran kula Wijaya. Kula pangna menta tulung ka anjeun, sabab kula yakin ngan ukur anjeun anu bisa nulungan ka kaula Rahmat. Hampura lantaran kuring ukur manusia biasa, teu boga daya teu boga upaya angin Gusti anu ngusik malikeun ka sakabeh makhlukna. Cangtang tu kuring bisa nulungan anjeun. Ku ayana hal eta kula yakin anjeun pasti mampu nulungan kaula Rahmat. Nya naon sakirana anu ku kuring mampu dilakukeun pikeun nulungan anjeun? Kudu kumaha kuring nulungan anjeun? Kula boga kapanasaran ngeunaan si Wiragati, saurang gegedug rampok anu geus ngarogala kula warga kula. Jadi dumasar kana hal eta. Jadi dumasar kana hal eta saindeng-indengna kula moal ngarasa tenang lamun si Wiragati can bisa kacerek. Wayahna kula rek merdih tulung ka anjeun supaya anjeun bisa mamalaskeun pati. Kuring rek usahakeun pikeun maluruh jeung nyerak si Wiragati. Tapi hampura ari masalah malas pati mah kuring teu boga wewenang lantaran aya hukum dunia anu ngaturna. Terserah anjeun, tapi anjeun kudu nyaho yen si Wiragati teh manusia biadab telenges sarua jeung anak buahna nu tega nelasan kaula jeung pamajikan kula nepi ka hanteuna. Jeung deui aya hiji deui pamenta kula, mun dina hiji mangsa si Wiragati nepi ka paehna, kuburkeun bedil kula di sagigireun makam kula. Sanggeusna ngomong kitu seor wus ceblug angin laju nyeor ngagelebug kaluar ti kamar tukang. Barang jeung kitu panto kamar hareup ngajeblug tarik pisan nepi ka ngageterkeun tembok rohangan. Korejat Bidan dia jeung Biparsi kuat katuluy ngorejat harudang tina sarena. Kang Rahmat, cik Bidan dia sabab maena langsung ingat ka Jang Rahmat anu ti sore mula wiridan di kamar tukang. Kalawan teu loba catur deui sanggeus kacai heula Bidan dia tuluy nyamperkeun ka kamar tukang. Kang, ya abdi Kang, Kang, cik Bidan dia. Teu pati lila panto kamar terus dibuka. Aya naon neng? Tanya Jang Rahmat. Sikapna teu nembongkeun yen dirina geus manggihan hal anu aneh. panto ngajeblug Kang, tapi henteu ari muka mah abdi sieun Kang. Insya Allah moal aya naon neng.
Tenang we atuh, panaya akang nu ngajagaan di dieu. Jawaban kitu ti Jang Rahmat ngajadikeun leehna hate Bidandia. Atuh danget eta keneh, Bidandia tuluy ngagabruk. Untungna Jang Rahmat kuat oge imana. Tapi duka kilang kitu oge ari iminama buah-buah sarua nangtung. Dan nu kitu mah sok teu kaopan pisan bari jeung nyaho wae kana kasadepna teh. Cacakan lamun nurutkeun ka hayang mah komo ieu kayaan tengah peuting bari digabruk ku anu jageulis. Asa hayang malik ngagulang gaper. Tapi teu kitu pikeun Jang Rahmat mah. Maena gancang istighbar bari nenangkeun Bidandia. Astagfirullahalazim. Tenang neng, tenang. Ayeuna mah langkung sae. Sok we bobokeun deui. Ongkoh ieu teh masih wengi, hawatos biparsi teh rencangna neng. Kitu ceuk Jang Rahmat bari ngusapan sirah Bidandia. Para wargi sadayana. Dina waktu nu sarua jauh di sisi leuweung pasir nangka. Wiragati nangtung dina jerona poe. Rantai bagong katempo ngagantel dina beuheungna. Ngaluarkeun rasa panas jeung gatel anu teu kungsi eureun. Unggal napasna karasa berat, tapi tanaga dina jero warugana siga nu ngagedur. Ieu waktuna aing pikeun males ka nyeri. Dicorag sia ku aing ayeuna oge deuleu. Harita Wiragati ngalengkah lempang ngaliwatan jalur satapak. Lempangna ngagedig teu sumureang najan sora ajag jeung manuk jurig di sasada patembalan. Tiap lengkahna dipirig ku ngencringna sora rantai bagong di sada nu teureun-eureun marangan poekna alam. Kira-kira tabuh 2 peuting kaayaan di lembur pasir jati. Mang Eso kabeneran can bisaeun sare. Padahal heuaina mah geus merelek ti tadi mula. Mang Eso kaluar ti pos paragi jagana. Nalika ngadenge sora pating gelenjring rante ti palebah wetaneun imah anu madep ka sisi leuweung. Ai nageus aya sora aneh deui ieu teh. Tapi ieu mah sada sora rantai anjing. Piraku mamadi. Tapi paling oge anjing si wayong meureun anu sok liar peuting kieu mah. Gerendeng Mang Eso bari ceg nyekel bedog anu menang pamer ti kirangkas teh. Beuki lila sora rantai teh beuki ngadeuketan. Malah kadengena asa muwuh rame. Mang Eso ngagerendeng deui. Asa kudu mending ditempo heula ieu mah. Sabab bisi lain jurig. Duh, kumaha teuing mun aya deui rampog mangkaning aing sorangan. Sial, coba Jang Rahmat ngadon hees di imah deui. Buah-buah keur indehoy jeung Neng Bidan. Aduh, apes aing. Mang Eso kalah ku kulutus bari ngalengkah lempang ka sisi belah wetan. Lempangna ngahaja semu ngeteyep sabab bisi ti Soledad alatan tanah nu dincakna karasa semu baseuh ku Ciibun. Cring 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 geblik 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 blik geblik geblik blik geblik geblik blik 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 geblik geblik blik geblik geblik. Sora rantai beuki atra malah aya nama barang jeung sora ngagebligna lengkah suku manusia. Mang Eso gancang nyalingker kana dapuran cau. Didinya matana setengah dipolototkeun. Nalika dina kelemengna peuting katempo aya nu ngajuringkang. Seorang laki make pangsi sing sarua hideung, huluna botak, diikat barang bang semplak, dina beuheungna
ngagantung kalung rantai. Na cangkengna ngadaplok bedog. Beungeut Mang Eso robah pias. Sabab nu bakal disanghareupanana dina danget eta lain deui jurig tapi rampok. Sabot keur kitu krep kana punduk Mang Eso aya nu ngaranggeup gurubuk. Mang Eso kacida ngagurubukna kulantaran saking kurawasna. Malah meh-mehan ngagorowok mun sugetna teu gancang dibekem. Kuring Rahmat Mang, ulah ruas. Najan bari bunceli tapi dadana karasa ngemplong sanggeus nyaho yen anu ngabekemna Jang Rahmat. Semu ngaharewos Mang Eso nyarita. Jang, aya jalma tuker ka dieu gentuh, tapi cigana rampok itu mah Jang. Nyamang, kuring oge apal, mana kaluar ti mah oge geus ngarasakeun anu datang. Syukur atuh Jang ari apal mah. Mamang kacida regrugna. Hari sugan panyaka mamang mah ujang teh keur tibrawe jeung Neng Bidan keur tuncelek. Naon tuncelek teh Mang? Nyandung tun bari nyeng celek. Nyante atuh Mang, pamali can waktuna. Cek Jang Rahmat bari tuluy ngantelkeun deui curugna kana bibirna. Sabab jalma anu keur diawaskeunna keur ngarandag palebah dapuran cau. Danget harita saurang oge taya nu wani nyoara. Sabab boro-boro kitu najan ukur ngarenghap ge ngahaja ditahan. Sabab bisi kadengieun ku eta jalma. Aya kana sapanginumana eta jalma nu taya lian Wiragati mencrong kasabudereun imah jenatna Juragan Wijaya. Saterusna matana manco ka pelebah rekepna dapuran cau. Sapada harita ingetanana jadi mangprung kana kajadian 30 tahun kalaru nalika manehna tarung jeung anak buah Kirangkas. Tekung silila jeleng tina dapuran tangkal cau ngagajleng sajiri manusia kahareupeunnan serat. Wiragati gentak mundur salengkah bari rikat taki-taki. Matana muraleng ka saurang jajaka anu teu asing pikeun dirina. Kitu deui Jang Rahmat si jajaka anu dipencerongna malik muraleng. Bawira, cek Jang Rahmat semu kaget nalika nyaho jalma nu dihareupeunana teh saurang jadug preman Baturaja anu katelahna Bawira. Kitu sakanyaho Jang Rahmat. Padahal lamun Jang Rahmat nyaho mah waktu nu tarung jeung dirina sabaraha minggu ka tukang di Jalan Baturaja kapan Bawira pisan alias Wiragati. Ngan harita mah Jang Rahmat teu apaleun sabab Wiragatina make teragos. Bener pisan. Dewek Bawira deuleu. Keur gawena naon sia aya di dieu? Sentak Wiragati api-api. Padahal kitu sote sangkan dirina teu katohian sabab era kungsi le jajaten. Sabalikna Bawira oge rek keperluan naon janari-janari kieu kukulamperengan di tempat imah batur bah. Jang Rahmat ngadon malik tumanya sabab manehna curiga. Ai kurang ajar sia teu sopan ka malik tumanya ka dewek. Ye bisi lain hayang nyaho aing teh rek kabidan dia deuleu. Cek Wiragati nyentak deui padahal salian teh eta maena ngarasa bungah dumeh anu diteanganna papanggih pisan dina dengget harita. Padahal mangke di we atuh bah sakedeung di oge bakalan beurang ieu teh. Kapan ayeuna mah bidan diana oge keur sare keneh meureun bah mun peuting-peuting kieu atuh. Nya kumaha dewek we atuh rek beurang atawa beuting mah suka-suka dewek sia. Haling nyingka itu nyingka. Cek Wiragati bari tulis sabreut teh narajang. Peureub teu asna nyeleber tarik naker ngincer beungeut Jang Rahmat. Wut kilek plos. Panarajang Wiragati nyemprung nerobos angin peuting. Alatan Jang Rahmat rikat ngelok. Hudes
Wiragati setengah ngagoak nalika Jang Rahmat ngayakeun serangan balesan. Pereupna teu kaampeuh laju ngahantem beungeutna. Cadol sia. Aduh, seueur oge geuning karasana curing. Wiragati kukulutus. Beungeutna beureum nahan kaera. Sabab ngan ukur sajurus maena geus beunang dihanca. Gajleng. Wiragati tuluy ngagajleng dibarung kunanjaukeun sukuna. Selebar cabrot korobas kabru. Tajongan kilatna tetela ukur ngahanca dapuran cau nepi ka remuk rarubuh. Maklum, ayeuna mah Wiragati geus ngagunakeun kakuatan sakti rantai bagongna. Sedangkeun tidak dapuran cau ngacorelat Mang Eso anu tadi nyumput. Jang, ieu cekel Jang, bedog kirang ka Jang. Cek Mang Eso bari nyodorkeun bedog ka Jang Rahmat. Edan, modar sia. Wiragati beuki ngamuk. Alatan panarajangna ngeplos deui. Danget eta siut hut bedogna disabatkeun ngalabobatok. hut seratang Jarig jeug. Jang Rahmat ngajarig jeug eleh tanaga rosa waktu naki serangan Wiragati ku bedog kirangkas. Komo Mang Eso mahena tuluy nyumput saking ku paurna nempot tarungna dua jawara beda umur. Curelat jeleng buku pau dayagdag. Jang Rahmat kahantem dadana ku tajongan Wiragati. Tina sela-sela bibirna katempong alai getih kentel. Hehehe. Gerapapatkeun jampe modar sia budak kenjur. Gerapapatkeun jampe modar. Sentak Wiragati bari sugema. Disusul ku serangan mautna. Wut kurilap. Seseket bedog ngagurilap barang jeung nyurubukna bedog Wiragati rek nampol tarang. Siut hutrang galeong. Ayeuna mah Wiragati nu ngagaleong saking ku hebatna takisan lawan. Wiragati teu nyangka sacongobuk oge yen Jang Rahmat mibanda kekuatan tingkat luhur bari bisa keneh ngabendung serangana. Kolebat. Jang Rahmat ngolebat dibarung ku ngirimkeun serangan. Wudu ciutra. Jang Rahmat gancang narik mulang sukuna. Alatan asa najong besi waktu ngahantem dada Wiragati. Hehe. Maju sia, maju. Tah kop kanek awak aing pilihan ku sia. Teangan daging nu hibu deuleu. Sok pilihan. Tang-tang Wiragati sombong naker. Kalayan teu anta parah deui, Jang Rahmat nekat nampolkeun bedogna kana bebatok Wiragati. Hiu hutrang. Siutrang. Jang Rahmat kacida kagetna nalika bebatok Wiragati dikadek ngadon ngaburinya jiga besi waktu bedogna naro. Beu ambe cilaka gede ieu mah. Aing bakal cilaka. Gerendangna Jang Rahmat. Sementara Wiragati ngadon nyakakak seuri. Hehehe. Cek aing oge geura sambat indung anu ngakandung. Geura-geura nyemkeun jampe pae deuleur Rahmat. Ieu modar sia ina keneh. Mursia mursitu cukup umur sia ngurus sakitu deuleu. Hiat. Cek Wiragati dibarengan ku ngacorelat. Selabar lok plos. Dua kali serangan Wiragati teu menang sasaran. Tapi nu katilu kalina Jang Rahmat memehan jadi korban nyawa. Nalika bedog Wiragati tinggal seetik deui rek nyapatkeun beuheungna. Siut ceger. Sora bedil kadenge ngajleger. Pelorna ngahantem kana bedog Wiragati anu reksa bek-beken ngadek kana beuheung Jang Rahmat. Celeng. Eta bedog anu rek diheumbatkeun ku Wiragati katembak ku bedil anu ting ti mana nepi ka macelengna. Tapi acan oge Wiragati leungir ka kagetna. No atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep
Wadia Balan ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.